Halo, assalamualaikum. Wilujeng Sumping di channel YouTube Kamila Atalia. Sata acan diajar, tong hilap. Jenengan sareng namina ditulis dina kolom komentarnya kangge daftar hadir. Urang kawitan wae. Kangge kelas 8, urang diajar ngeunaan tes deskripsi kampung adat. Minggu kamari ku ibu dipaparin materina. Ku hidep parantos dibaca. Muhun hatur nuhun. Ayeuna urang diajar sasarangan deui nya ngeunaan tes teks deskripsi kampung adat supados hidup langkung paham. Upama ngeunaan kampung adat salaresna lain ngan sakur basana, teras struktur bangunanana atanapi ngeunaan kasenianana, tapi legati eta aya oge unsur sajarahna. Eta teh kalebet kana titingal sajarah boh dina wangunanana, boh anu mangrupa prasasti jeung rea-rea deui. Ayeuna urang sasarengan baca ngeunaan kampung adat di Kabupaten Bandung nya. Mangga di-pause heula we. Rengse, tah anu tadi ku hidup dibaca teh eta mangrupa teks deskripsi ngeunaan kampung adat anu aya di Kabupaten Bandung. Ari tes deskripsi teh nyaeta teks anu ngajelaskeun, ngadeskripsikeun. Tadi hidup parantos maca ngeunaan kampung adat di Kabupaten Bandung. Dijelaskeun pisan kumaha bangunanana. Jadi urang teh kagambarkeun gitu ngaliwatan tulisan tadi. Kalian ti eta urang oge jadi terang. Geuningan kampung adat anu aya di Kabupaten Bandung teh aya patalina jeung kamekaran sarta nyebarna agama Islam di wewengkon Kabupaten Bandung. Sangkan leuwih tetela, leuwih apal. Ayeuna urang baca sasarengan nya. Kampung adat di Cikondang. Urang tinggal kumaha teks deskripsi ngeunaan kampung adat Cikondang. Semangga. Rengse, upami parantos rengse sumangga ku hidup supados leuwih paham ngeunaan tes deskripsi ngeunaan kampung adat. Mangga ku hidup di eusian pancena anu aya dina link
description box lepat maksana linkna aya dina text description kumaha balik link pancen aya dina kolom description box ku hidup mangga kantun diklik kantun eusian teu kedah dicatat deui dina buku catatan kantun eusian dina link eta. Dina bacaan tadi aya sawatara istilah ngeunaan wangunan sareng istilah arsitektur. Ku ibu urang bahas sasarengannya. Istilah wangunan jeung arsitektur dina bahasa Sunda. Sareng ku ibu bade dipidangkeun oge gambar-gambarna. Anu kahiji nyaeta julang ngapak sapertos kieu. Nah, julang ngapak nyaeta wangun suhunan anu handapna kenca katuhu leuwih meber dipapandekeun kana jangjang manuk julang anu keur ngalayam. Nah, julang ngapak. Salajengna jogo anjing sapertos kieu. Wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap ti bagian hareupna. Dipapandekeun kana anjing anu keur ngajogo. Dipapandekeun teh dimirip-miripkeun gitu nya, mirip saperti anjing anu keur ngajogo. Terus salajengna aya badak heula sapertos kieu. Wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih siga suhunan jogo anjing. Ngan di bagian hareupna make sorondoi deui. Nepi ka katembongna ti gigir dipapandekeun kana badak heula dukeun heuy. Mohon ya. Salajengna aya parahu kumeureub sapertos kieu. Nyaeta ieu mah wangun suhunan panjang anu tungtung-tungtungna make jure nepi ka katembongna siga parahu anu nangkub atawa kumeureub. Teras salajengna aya suhunan jolopong sapertos kieu. Ieu teh wangun suhunan anu tungtungna teu make jure. Sok disebut oge suhunan panjang. Aya suhunan limasan sapertos kieu. Wangun suhunan pasagi anu make jure, katembongna saperti limas atawa nyungcung. Tah kitu istilah arsitektur atawa naon namina teh? Istilah wangunan jeung nami-nami dina basa Sundana nya. Nah, mangga sakitu wae materi kelas 8 minggu ayeuna. Tong hilap kangge daftar hadir dieusi dina kolom komentar. Pancena mangga kantun klik teras eusian dina kolom description box. Tepang di minggu payun. Assalamualaikum.